barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana haturan patepang dangu di sareng carpon ti barayakita.com garapan Abah Iskandar. Kiwari urang guar carpon dina judul Sagara Hate Kengeng Nang Rokayat Asura. Mangah nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Moal masak, moal naheur cai, pokona mah sagala moal titik. Moal mani-mani acan, rek siga kieu we. Buu kusut banget kotor, baju bau kesang, wios geuleuh tudah ka akangna teh. Salangit geuleuhna ge. Ketang entong salangit mah lega teuing. Sakumahanya rada pantes. Nya lah sabumi wae. Ngarangke di mana aya nu ngagugat atawa anu ngageuh-geuikeun mah nya ongkoh geuleuh salangit ari ayeuna deukeut. Nya engke lamun kasono datang meureun cekeng teh hihi sabumi sote sabumi tatangga sanes sabumi alam dunya pan moal era teuing pamirsa. Kamari geura dina majalah teh aya carita pondok heug ngaran tokohna teh Nur 70. Memangna eueuh deui ngaran salian ti Nur nah teu Dewi Yanti Noneng atawa saha kitu. Nu penting asal ulah Nur. Siga nu ngahajakeun wewelek si Nur teh digambarkeun rambutna panjang, hideung jeung gomplok, atuh lamayna amucuy. Heueuh da memangna toma Thailand. Teu nyaho sia amucuy teh di jerona mah pinuh ku hileud, panuju teuing. Terus eta deui aya karang alit dina angkeut. Saha deui atuh ari lain urut kabogohna nu digambarkeun teh. Nya mugi janten uninga eta carpon teh kengeng pun lanceuk. Heueuh sih boga salaki bisa ngarang jaba digawena getol. Tapi ari geus ngungkit-ngungkit urut kabogohna geuleuh. Amit-amit pedih jenderal. Nu matak rek aksi mogok moal masak moal sasampak. Keun cenah lapar ngarek hartieun yen abi mah teu akon-akon miharep akangna. Hartina teu kudu ngungkit-ngungkit, teu kudu memorian sagala rupa. Zaman ka tukang we da geus puguh geus kaliwat. Geus puguh kapan si Nur teh zaman tukang. Teu kudu diinget-inget deui. Nya lah bibir abdi mah teu ipis, buuk teu panjang, teu gomplok, kaateul-ateul ngukut buuk. Kareunang teu bisa. Dina gado memang abdi mah teu aya karangan. Piraku ari kudu ditojos mata pena sina tapakan hideung. Ngarasiga aya karangan. Pan teu puguh. Imitasi teh ngaranna. Bedituna teu syukuran kana nikmat Gusti meureunnan. Tah engke setengah opat akangna mulang ti kantor. Abi rek diuk di dieu dina kursi jati. Kabiasaan akangna mun mulang ti kantor teh sok ngesuntarang. Rek diantep we sina nyolongkrong heug ka cipta bari pepereuman. Engke geus deukeut rek ngabalieur. Keun sila ti suntud neungar panyarandean kursi. Mangkaning jati moal teu jontowor. Keun sina karasaeun hate abi mah leuwih ti kitu nyerina ge. Mun akangna nginget-nginget ka si Nur teh nyeri tuh tingali anu ngantai bakating ku banget nyeri-nyerina. Mun keur nyeri hate kitu sok rajin salempang. Sieun akangna akon-akon micinta ukur pelarian. Sabab hatena mah masih montel ka si Nur. Mun parang moal teu dicakar ta beungeutna, pang-pangna lebah gadona. Sina karangna leungit. Buukna rek diawut-awut sina ruksak. Paduli paling-paling urusan. Tapi berorah tepung betempi ka ayeuna weleh teu apal di mana mangkukna si Nur teh. Si racundunya, si cangkudu buruk, si bau 7 rupa teh. Nya mun akangna keur ngaleng, abi sok rajin inget meureun ka si Nur ge kitu meureun. Mun akangna ngeukepan, mun ae eta mah moal apan akangna teh can kungsi kawin jeung si eta mah. Teuh nya
Antuk nama kieu ye hate asa rajet, panas tiris, dada ngagolak kawas-kawas candra di muka, geuleuh keheul, tapi oge deudeuh. Da pugu karasa kumanya ahna, da pugu karasa cintana. Nya cek hate abdi, duka teuing cek hate akangna mah. Hate teh beuki di pikiran, beuki asa ngajeroan. Nya mun abdi teu muru ka si Nur, akangna mah ukur mesem. Matak tanda tanya, kumaha pokna teh? Karunya teuing, anu ditimuranana mah teu hir teu walahir. Buat teu inget-inget acan. Ari ieu digogoreng di tumuruan, disangka nu macem-macem. Ukur kitu akangna mah. Kahayang heug abdi teh ditangkep, sing pageuh buktikeun yen dina hatena teh ngan wungkul aya abdi. Siga dina film geuning, siga dina carita-carita romantis. Majarkeun teh, belahlah dadaku. Di dadaku cuma ada kamu. Cintaku akan abadi selamanya. Entong ketang ari kitu teuing mah. Kaleuweuhi eta mah. Kumaha jadina mun nya dadana dibelah, mun akangna maot, meureun abdi janten rana, amit-amit. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu setengah opat leuwih saeutik, akangna ngajanteng nalawang panto, anger mentangkeun imutna nu leleb. Manehna ge tuturut munding imut, tapi barang inget rek mumusuhan, gancang bibir anu ngagrenyu teh ditarik deui sina kurawud haseum. Heh, pugu ge kumaha atuh anu biasa imut kareueut, ari ayeuna kurawud haseum. Keun sina karasaeun, geuleuh tuda, nur deui. Akangna nyampeurkeun nyolongkrong rek ngesun. Keun antep heula ah. Barang geus deukeut pal karasa aya nu napa dina tarang. Euleuh teu kaburu ngagiwar. Leungeun diangkat rek nyurungkeun dada akangna, tapi kalaka beuki pageuh. Kageuleuh ka nyeri hate ilang sapada harita nu karasa geter-geter rasa anu hese ngagambarkeunana. Teu raraos jam sakieu can bebersih. Harewosna me ditompokeun kana ceuli sakapeung. Abi mah teu ngarti sakumaha keur geuleuh jeung ambekna, mun geus paadu hareup sok ngadadak leungit. Geuleuh diganti ku deudeuh, ngewa sirna datang suka. Tiba heula kituna teh, ti jaman keur bobogohan keneh. Ari sakalieun malam minggu teu datang sok nyangka anu macem-macem. Sieun kagoda deui ku batur, boa di jalan pangi jeung si Nur. Boa itu boa ieu, tungtungna hate seueul. Hayang ambek teu bisa dibudalkeun. Teu aneh mun pamustrunganana teh ngan hing ceurik bari nginghak. Direka-reka mun isukan tepung rek dianu, rek dikitu rek dikieu, rek dikumahakeun mah. Tapi isukna kakara ningali rentang-rentang oge, sagala rarancang peuting teh musnah. Nu aya kari kasono nu liwat saking. Beuki dipikiran, beuki teu ngarti nya. Cacak-cacakana eusi hate sorangan bet hese neuleumanana. Angot mun kudu neuleuman hate batur. Nu matak cek abi mah hate teh lir hiji sagara. Urang ukur bisa ngeunteung dina beungeutna bari teu nyaho kana nu aya dina dasarna. Naros naon me teh cekeng kakara sadar bet kajongjonan ngalamun. Eta Bandung beuki macet hawa karasa hareudang. Heh, kuring kuraweuh baheud, akangna ngarinat heug milu bakatut baheud. Bari malik nukang kareunge akangna humaneuar. Duka pokona mah ka abi teh siga nu geuleuh. Mane teu masian cai-cai acan. Cenah hate nyikikik seuri, tapi anger bibir mah baheud. Mun teu keur ambek sok hayang ngagabrug, tapi moal nyieun kasalahan 2 kali. Moal siga tadi teu bisa ngagiwar basa akangna ngesuntarang. Kapan tadi nama direncanakeun teh sina nyum kursi sinajan towor. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Di kamar mandi seueur cai mah alim
di kamar mandi mah caina teu amis. Manehna anger malik nukang. Alim pokona mah amisan we ku Nur. Kula mayina anu amu cuy. Ku karangna, ku rambutna anu hideung jeung gomplok. Antukna bisa modal oge. Ngan edas geus nyarita kitu Cipanon anu geus ngumpul ngadadak modal. Bedah, genok. Akangna ngareret, katangen riak beungeutna anu ngangres pisan. Har, geuning bat nangis. Pokna leungeun akangna ngaragamang nyusut Cipanon nu terus bedah. Karep mah hayang newak leungeunna terus digegel, tapi teu wasa. Ting carilak dina sagara panon akangna ngahudang rasa karunya anu pohara. Geuleuh cekeng ngan sakitu-kituna. Geuleuh ka akang mah teu nanaon, tapi ulah geuleuh ka Nur. Sabab manehna mah moal bisa ngarasakeun geuleuhna jelema. Nur ukur hiji ciciptan akang nu teuing di mana ayana. Geuleuh ka Nur sarua we jeung bohong. Ukur micenan tanaga teu puguh. Naon maksudna atuh? Cekeng marongos. Hiji istri ngan bakal timuru ka istri deui. Komo lamun dina diri eta istri teh aya anu teu dipibana dina dirina sorangan. Bisa jadi jiwa ragana, fisikna, bisa oge pasipatanana, kapinteranana, kasolehan jeung anu sejena. Anu reman ngahudang lalaki kataji. Tapi akang ngerasa yakin yen mun istri timuruan cirining manehna teh micinta. Kadang-kadang akang sok kajebak tikusruk kana lombang anu mangrupa kalakuan-kalakuan anu ngahudang rasa timuru ti Enung. Ngan ukur hayang ngarasakeun sakumaha gedena cinta Enung ka akang. Akang hayang ngerasa diri akang teh aya nu micinta, aya nu mikabutuh. Kawas nu taya cara sejena keur nguji eta rasa. Cenah entep seureuh babari ka hartina. Abi mah beuki ngabetem, tapi tangtu ayeuna mah teu kurawud hasem deui. Ras inget yen akangna teh boa keur ngararasakeun lapar jeung halabhab. Timuru beuki ngajauhan ka geuleuh geus ilang musna. Akang lapar, haus oge. Kan tenan. Sakedap Kang urang masak Indomie. Abi teu acan masak. Wios ieu ge cekap. Cenah bari nangkep pageuh pisan. Regayang kuring di pangku. Ngawang-ngawang ngapung teu sadar kana naon anu geus dilakonan harita. Inget-inget soteh awak geus ngoprot ku kesang. Ngagoler di kamar bari ngararasakeun hiliwirna angin kabagjaan. Ras inget naon nu cikeneh aya dina hate beuki diteuleuman, keukeuh beuki ngajeroan. Ting sariak beungeut sagara hate, teu bisa dijieun gambaran naon nu nyangkaruk dina dasarna. Hapunten Kang. Mitra kaum dangu. Cag carpon dina judul sagara hate kengeng nang Rokayat Asura urang cekapkeun dugi ka dieu. Ke urang lajengkeun kana carpon anu salajengna. Hatur sewu nuhun dikantun heula ku si Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com